Assalamualaikum sampurasun baraya sadaya anu aya di dayeuh, anu aya di pakampungan, anu aya di wana wae ayana. Pamugi baraya sadaya aya dina jar kawilujengan, dina kesehatan, tu rezeki anu berlimpah. Baraya di kota Simkuring aya hiji gunung anu kacidageuna. Namina Gunung Tampomas. Gunung ieu lumayan terkenal ku carita-carita anu entahlah apakah caritana leres-leres kajantenan atanapi carita rekaan. Mung aya hiji carita anu cukup nempel dina ingetan Simkuring ngeunaan hiji waktu Simkuring ngobrol-ngobrol sareng pemuda-pemuda di daerah Simkuring anu kantos camping di Gunung Tampomas. Hiji waktu pemuda-pemuda eta teh ngayakeun riungan kanggo camping di Gunung Tampomas. Camping kanggo senang-senang lah ya, kanggo ningali suasana anu leuwih benten lah. Terasa anjeunna teh ngayakeun perjalanan ka gunung. Salami perjalanan ke gunung eta ya tunamina perjalanan ke gunung teras aya sababaraha pemuda anu tangtos benten-benten karakter, aya anu beuki heureuy wae, aya anu cicingeun wae, aya anu kumaha gitu. Dan benten seseueurna mah emang suasana naik gunung dari jeung rencangan mah ku resep nanti kadang kawis tok seueur bangkongan anu gaseureun gitu ngabojeg lah istilahna anu ngaranna kaudak masa-masana resepan gitu seueur teuing emutan katambi seueur layan gitu nya layan ngabodor. Tadi perjalanan teh ngabolodor we perjalanan teh rame gitu teu iseun. Pas salami perjalanan teh aya naon alhamdulillah terus naik ke gunung ya alhamdulillah dugi ka puncak. Ya nu namanya pemuda kadang kawis ari geus ngariung teh sok tarang ngajaraga omongan gitu nya. Wah terus we ngabarojeg bari jeung ngadegeun tenda di hiji palataran anu lumayan lega di hiji gantawis puncak eta, puncak Gunung Tampomas eta. Hiji waktos manjing ka wengi teh ieu anu janten cariosna teh. Nya anu namina geus ngariung jeung antar pemuda mah nya kitu teh geuningan urang teh sok pika naon sok nepi ka ngobrol panjang lebar ka ditu ka dieu ngadongeng malah kadang-kadang sok aya sompral gitu kan. Waktos manjing beuki wengi tangtosna saatosna perjalanan anu lumayan panjang, lumayan capek, komo ditambih anu energi saya ku ngawangku ngobrol terus perjalanan tempat angkut ieu akhirnya sebagian pemuda aerotos kagoler tapi sebagian agung tebet ka tenda sambil masih ngobrol keneh masih rame keneh dan ramena teu berhenti ku alatan waktu manjing ka wengi ya eta masalahna sekitar tabu 1 tabu 2an pemuda teh Simkuring sareng rerencangan anu sanesna masih kana ngebalodor masih ngobrol anu kacida gitu nya ngobrol rame ku gerowokan salusurian cekakak gitu lagi da di rombongan eta teh aya pemuda anu lumayan jago ngabodorna gitu dinaonan caritakeun kepada sok matak pikaseueun anu lain gitu. Anjing tabu 1 tabu 2 eta suasana tenda masih rame, kadang-kadang tendana goyang-goyang gitu ya kemar gitu darek cicing dasar rudak gitu ya. Hiji detik puguh ujug-ujug aya angin anu lumayan badak kadang tarik ya si angin orana pika sieuneun tambah teu kajauhan geus pungkeun sora makhluk-makhluk hewan lah ya, hewan-hewan peuting ini asa tarik pisan gitu ya. Jadi nambah geuman suasana dina waktos eta. Jadi si pemuda-pemuda teh ngobrolkeun inu asalna ngobrol anu rame gitu ya, ngobrol ngabarojeg tapi hanya nu dihanjakalkeun aya di antara oge nu sompral gitu ngomongna paya wae paya jeplak wae. Akhirna dina hiji kesempatan sadaya pemuda eta jarempe kabeh ukur ngararasakeun suasana anu ujug-ujug berubah jadi kasieuneuan ku hawa anu ngadadak tiis kacida angin mulai karasa tarik terus di luar oge kadang sora-sora anu aneh tak iya anu matak jadi carita pemuda-pemuda harita panehanana
ngarasakeun aya hiji makhluk anu ngadeukeutan tenda manehanana serak 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 gitu. Terus ngagilingsir karena tenda manehanana ketempo bayangan anu badag segede sapi. Set set bari guram gerem. Kita sore tangtos wae kejadian itu teh ngadamel pemuda anu aya di lebet tenda eta teh nu tadina salusurian nu tadina rame teh cempling. Aya anu wani ngomong malahan sabalikna ajaratan kabeh caricing kabeh malah dan tausna aya ngadeg-deg segala pelong-pelong beri jeung mere kode cicing cenah cicing aya sesuatu di luar aya naon di luar tah pasti mau disidik-sidik nah siga mau gitu. Waduh kebayang baraya harita lamun misalkan aya maung dadegan maung anu gedena segede sapi gitu nya da meureunana ngayak-yak kurang teh beurnya lamun pemuda kitu mah pasti pemuda eta kitu kabeh ngayak-yak po anu ngagilingsir eta kan untungna ukur ngagilingsir hungkul kana tenda sat 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 gitu nya henteu nepi ka istilahna daek abus ka tendana atawa ngarusak tendana nepi ka rusak gitu nya untungna teh gitu nya. Da untungna oge sanggeusna aya kejadian kitu teh si pemuda-pemuda eta teh da langsung cararicing gitu teh sieun meureunnan sareng teh sieun kejadianna model kitu gitu aya cararicing teu bergerak kabeh di komandoan ku pimpinan rombongan pemuda eta keur cicing tenangkeun tong loba usik ieu bisa dilakukan ukur bebacaan baca ngadeg-deg gitu nya gilingsir si sapi gegereman gitu si sapi si makhluk eta teh teuing tah nah eta teh makhluk beneran atawa makhluk jadi-jadian walau alam bisawab cek pemuda-pemuda hari eta teh anu jelas mah aya makhluk anu sagede maot sagede sapi anu diibaratkeun dibayangkeun ku manehna eta lain sapi tapi siga maung gitu siga aya maung anu ngagilingsir atuh di saprak harita sageus kejadian eta si maung eta teh bicartakeun maung na ya mau kajajaden lah meureunnan teuing mau curing gitu nya lewat atau saharita si suasana oge ubah deui seperti biasa tapi da si pimpinan pemuda oge ngingetan ka si pemuda-pemuda ulah sabab suasana lagi seperti kieu urang non teu waspada urang kudu tetep waspada urang kudu cicing lah ulah loba tingkah gitu mesti urang sarare aya nu istirahat jika isukan isu-isu urang buru-buru balik gitu sebab aya kejadian eta tapi saprak harita saprak aya kejadian eta terus suasana rubah jadi biasa deui si diyakinkan bahwa si hewan anu ngagilingsir karena tenda eta geus eueuh ayeuna kabeh pemuda bisa sare aya oge anu nyileuk wae da meureunna heuh kureuasna eta akhirna isukna balik dari jeung ngadeg-deg keneh carita eta lumayan cukup ngabekas dina ingetan kuring waktu ngobrol jeung pemuda-pemuda da kuring harita mah can cukup umur keur ngilu gitu hari-hari tuh untuk ngateh ngilu jeung rombongan eta. Rombongan eta nyaritakeun aya kejadian seperti eta jeung dikonfirmasi ke teman babaturan anu lainna emang aya kejadian eta tapi teuing nah apakah eta teh aya makhluk bener atau makhluk jadi-jadian. Makhluk eta apakah maung atau lain teuing gitu nya kan anu jelas mah ku kejadian harita aya hal anu bisa dicokot pelajaranana yen urang di mana wae ayana lamun arek cicing atau camping lah merenannya urang teh kudu ngajaga diri jeung kudu apal tata krama oge kudu amit kudu ulah sompral lah ibarat nama hati-hati we lah karena camping mah urang nikmati we suasana ulah ka gogorowokan ka ngagagu batur atau ka urang teh nangtang gitu kadang-kadang hal-hal anu teu diharapkeun bisi kejadian gitu kan. Walau alam bisa apakah nyaan di tampo masa ya mau atau sama ukur carita wungkul atau emang eta nu disebut mau jadi-jadian walau alam bisa ukur carita anu inti nama ngingetan baraya sadaya lamun teh mah gumuk
tetapi berkunjung ke tempat kudu apa tata krama jeung budaya wae saukur obrolan ngungkul ya saukur ngadongeng ngungkul mudah-mudahan aya nu biasa dicadak dina obrolan ieu hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun.